Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neuraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda karangan Bapak Koko S nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu ka-16 hanca anu waktos katunda teh dugi ka Dulur-dulur, ulah rek sareun sabab satunglung bangsa urang curi jeung selan awaksa ekonomi manusia kelema. Soal eta malah tanggung beres. Urang awud-awud sina haliber harkana ka awang-awang. Sina ribut kalaparan, sina parasea jeung batur beuna teu parebut akan, jeung soal paracuran oge kabang. Taya sakituna oge, asa bangsa Kunti tetep soson-soson di karawila. Kekedan kabeh awewe manusia bere bibita kangunahan kapeleman ku obat naon bae tugasna urang ayu ngamalaratkeun ka manusia jeung pundi-pundi ngadukedan kana hade awewe sangkan teu kuat tahan uji. Waluhu ka rumah tangkana tuseun ku salakina malah pedol sina ngarawan ka salakina antep kabeh sina sareng sarah luar ceruna sabab fakta panggedena mah aya ti awewe lamun ruksak akhlakna pasti urang menang pujian di pamimpin urang. Beta ku kangenahan jeung ku kadunyaan ngarah loba keur calon pibatureun urang. Tah itu beres dah. mitra sakur juri-juri nu aya di dinya harita balem bari ngaregepkeun malah dina hatena mah ngadengi gitu teh baru ngaheun-ageun dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Mitra kaum dangu sagur jurig-jurig nu aya di dinya harita balem bari ngaregepkeun malah dina hatena mah ngadenge gitu teh baru ngaheun-ageun. Tapi aya hiji syarat deui kade paroho. Ceuk dedemit nu bangkolotna sirahna gede sagede terebang ari awakna leutik pacekrek siga congcorang murus matana sagede andog meri ulari giler beureum sungutna calawak letahna ngambay. Syaratna nu sarupa deui teh nyaeta supaya bisa ngasongkeun hate-hate manusia tina kepercayaan agama sina leeh siga aspal kapanasan atawa sakurang-kurangna mah ngurudan sumangat kepercayaanana sina ulah nyembah ka pangeran. Ieu mah tugasna ki setan
lain tugasna jurig jeung Kunti. Jadi lamun diterangkeun mah kieu geura supaya kaharti ku sarareha. Mimiti golongan jurig nu ngawasa ekonomi kudu ngamalanatkeun kahirupan manusia, terus nahap kana golongan setan kudu ngusapan kana hate-hatena manusia senaleeh kabita ku dunya. Demi nu penting pisan mah tugas Kunti ngabibita kaum Hawa gunakeun daya tarik kagelisan bangsa wanita sabab nya di dieu pisan kalemahan-kalemahan lalakina bangsa manusia mah. Sakitu nah geus kaharti. Akur. Ceuk saur suara manuk raeng mani bareng. Ke aya tuluhna keneh. Ceuk dedemit kolot teh bari molotot matana. Jadi lamun rek nginjem basa dengan mah ieu geranya urang kudu boga politik anu disebutna teh ganti politik made and shaman workings metal gitu nya Bayarana oleh. baru do gening silai mahnya eta basa nu kitu teh politik juri jeung setan Kunti Banaspati kalawan gawe metode nu kudu babarengan sauyunna. Jawab dedemit kolot bari nyerenge nembongkeun huntu nu nyorondoi gahari. Uni mah minangka dakna meureun. Adu ger bae surak sararea pada ngaheukeun sorana manisea ngaguruh bareng jeung seahna cai nyurug nu sakitu taringna. Indra rame sariri bari eak-eakan. Harita di belah wetan kadenge ngedeprukna sora sapatu kuda. Aduh mani bareng ngaraliuk barang breh tembong mana horeng pamimpina karek datang. Nyeta putri gelis nu tumpak kuda belang tea digondeng ku gorila dua. Aduh ribut pada ngehor mah. Aya nu tape aya nu unggek. Malah abong ada curig sok teu kapalang nurus tunjung. Majar maneh teh ngehormat ka pamimpina cenah. Make nonggengan ku bujuri hideung sagala rupa. Yut putri gelis turun tina kuda balang. Elesna dicekelan ku jelema nu geus begang regung bari rambisa kerambai cimata. Siga nu ngarasa sedih nalang saeun dina hatena kaduhung jadi tukang nungtun kuda belang. Putri gelis lempangna andalemi diobeng ku gorila gek dariuk dina luhur batu. Panona neuteup ka sakur nu aya di dinya. Pangheulana nu ngasongkeun laporan teh nu ngageugeuh ku hacilalai nyaeta orai sagede catang kalapa ngalehor bari eulegeug letahna alel-alelan ka hari. Sanggeus dibaca laporan masing-masing. Harita putri gelis unggek-unggekan bari terus ngomong. Nah, pokolot di gunung tilu jeung di gunung hejo ngan ukur wakilna wungkul anu daratang teh naon sababna nya kapan biasana oge sok hadir sorangan laporan sabaraha duit-duit anu geus
dibagikan diijimkan ka manusia teh tapi naha ari ayeuna laporan tahunan make teu datang ka dieu. Uk, 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 uk. Ceuk wakil jurig Gunung Hejo, rupana hulu anjing, awakna rupa jelema. Saulna mah bade ngayakeun laporan langsung ka Pulau Majeti. Putri geulis ngadengus tina liang irung. Hade kitu oge. Bejakeun ulah salah ku Andika siluman anjing. Kudu bener laporan keluar asupna duit sarta dina taun ieu sabaraha jiwa nu jadi wadah. Kudu sakalian anterkeun ka Pulau Majeti sabab ulah butuh kupi bujangan ngurus harta banda emas inten anu sakitu ngaleahna. Sumohon jauh sumangga atuh bade amin mundur bae kaulanun. Jawab siluman anjing bari nyekeletahna. Nyerampes teuing. Omong putri geulis unggul. Tikas jauh tutas palamarta. Omong siluman anjing bari terus ngaleos indit tidinya. Ari di Gunung Tilu ieu kumaha? Ceuk orai siluman wakil Gunung Tilu bari alel-alelan letah nu nyaga kedeh. Laporan di Gunung Tilu oge sami mawon sareng laporan ti siluman anjing. Tapi sing bener-bener aya sabaraha hiji jelema nu geus jadi orai tehnya sarta sabaraha hiji anak jelema anu ti orai anu ayeuna geus jara diiperi. Kabeh sing bener catetanana sarta sakalian kirimkeun ka Pulau Majeti. Sumohon dawuh timbalan ketampi pisan tangtos ku abdi Gusti diberesan. Atuh nam geramulang rampung dawuh abdi Gusti amit mundur bral. Jawab putri geulis bari unggul. Logodor wakil siluman Gunung Tilu harita ngaleor mulang nyorang eurih maninying rai ngalepe bakatku gedena siluman orai teh. Hiji-hiji harita ngayakeun laporan sanggeus beres kabeh marulang masing-masing ka tempatna. Anu panglilana laporan mah ngan Kunti jeung setan bae anu ngabogaan tugas pangberat-beratna. Bubuhan Ratu Putri bijaksana rapat ngan sakolepat geus beres ngan tinggal nu ngageugeuh curug Cilalay bae. Anu harita keur ngomong keneh teh malum anu boga imah meureun ngayakeun rupa-rupa laporan malah bebejaya anu teu tulus ngajina segala rupa kadinya deh. Nu tadina mah rek dituntut sabab geus daftar jadi anggota gua Cilalay ngan kaburu ngayakeun bermuhunan jadi teu tulus dituntut dina meja hejona deh. Anu disebut meja hejo di dinya mah rek dipake wadal jadi tukang kebon nyacaran jukut saumur-umur. Bedra kaum dangu sanggeus beres laporan kabeh eta putri geulis teh
henteu daekeun diandai geula ka karaton Ibri di jero guha. Harita keneh oge terus bae amitan mulang. Sabab cenah perlu ngayakeun inspeksi ka Gunung Sunda jeung ka Lembang heula. Tuluy bae harita ge mancal kuda bulang deui kebat dilumpatkeun ka kaler. Mata kuatir ku jelema anu keur nungtuna mani dedereg-degan lumpat purat perot. Mani teu beda siga anu keur disiksa bae ku eta Ratu Putri nu tumpak kuda belang teh. Malah mun kendor lumpatna ku gorila desok di herengan ngagaur sihungna ranggeteng. Saja jalan eta jelema teh raga-rag cimata. Ibadah magrib keneh pakuncen geus sajung-jungeun indi tiluan are ka Curug Guha Cilalay dea. Rek sasadu muhun amitan neundeun sasajen. Tapi kulantaran hujan ngaririncik henteu tulus jung da sieun baseuh. Najan hujan leutik oge ari lila-lila mah pasti rancucut kabulusan. Rek dipayung eueuh da teu meuli saumurna ge nya kapaksa we ngalalengkut. Ngadaguan raat heula selang-selang bari ngarobrol di tepas. Nah, hujan deh. Mani megatkeun kana maksud urangnya jang. Pakuncen bari ngareret ka luhur. Langitnya oge mani ceudem gitu. Bandesna mah lila keneh. Kalau aja hujan deh. Mohon panginten Pak, jawaban di bari unggul atuh urang mios bari hujanan we. Nya ulang jagoan sakedeung deui mah. Nya lamun calna ai keneh mah ulang ka bangsa mai indit nya bisi kapeutingan teuing. Pakuncen rada kumandeur suminggi rek tiang sarta terus ngomong deui. Nya bapak mah make rada dinisaya kieu hadenya mani dala-dala disasali nah rek manggih nanaon ieu hate gegebengan. Hawa tiris hujan panginten Pak. Mong saden. Jadi jujang ali cilis ku hawa mah paling-paling oge nolok kencok gajo. Salah tepi ka ngajeng-jeng kana hajeng kieu. Mongna bari gigi deuk. Nah bade aya naon atunya bah. Nyawa ceuing ngaju manyijing saya kesebelagan. Biasana bade melek kaluas Bah. Atanapi melek kejadian anu aneh gila. Ya meureun itu yang Jawabna unggul. Kusabab ngadaguan hujan can raat keneh bae. Nya kapaksa we harita tuluy arindit ditiung ku daun jauh pongkolan nu beunang nilas ti pipireun imahna. Lembangna bari mawa obor ngababala hurung ngagedur ngahaja di gedean da bisi parim katinggang prasprisna hujan. Mapai jalan satapak nu leueur wantu katinggang ku hujan. Mangkaning turun unggah wantu jalan pasir malah sakapeung netes engket nincak ambalan sagala rupa. Lamun kurang hati-hati mah paur ti kosewat bae. Mangkaning sakapeung mah
make mipir-mipir gawir pasir. Hadena bae harita salamet teu dibantu cangna obor nu ngagedur kalawan hati-hati lampahna sanajan medem oge teu burung we bari ngarayap harita geus nepi ka wahangan Cilalay. Mitra kaum dangu nenjo cai anu caah umpal-umpalan sakitu gedena harita lempangna teu daek deukeut teuing ka wahangan da paur tiko sewa tuluy labuh ka handap pasti kabawa cai nu caah. Harita saden lempang ti heula sirahna di buleun ku anduk leutik malum ada tukang beca mah sok itu diarudum ku sarung beureum lalayu sekar lempang alon bari mawa obor da sieuneun ti gedebrus ka wahangan. Kadenyang ulah usuh jeung sing aji-aji we kalinya kajeng kendor dapon ngagembo Ceuk pakuncen di tukangeunana bari mawa tolombong leutik dieusi radinan dituturkeun ku bandi di tukangeunana. Aduh sararea mitra lempangna derurusuhan omok barang inget kana omongan pakuncen mah nu majarkeun geus mere totonden teu ngareunah hate seseblakan bae cenah. Lalempangna hati-hati pisan da bisi cilaka di jalanan cenah mani sakitu laleureurna. Eukeur mah hujan ngaririnci katambah ku angin beuting sakitu ngagelebugna kawantu di luhur pasir pakean jeung buuk maniting selewir kadupang angin kana ceuli oge mani ngengengan harus pisan. Anu lalempang mapai sisi wahangan nu keur sakitu caahna siga geus poho kana kasieunan deui sabab ingetanana keur ditujukeun kana lawang guha bae meureun hayang buru-buru nepi ka nu dimaksud teh. Sora manuk anu sok liar ti beuting sakitu miripis hujan ge. Ih kalaluar bae bari disarada matak nambahan kakeueung sumeredet kana hate. Harita mah lalempangna ngabaretem bae taya nu lemek nu nyare taksiran mah bakati ngarasa tiris teuing atawa keur nahan kakeueung. Tekung silila geus anjog ka pepeuntasan wahangan. Biasana lamun henteu keur caah mah nu ngaraliwati lebah dinya teh sok ngaraas bae. Tecukang mah laleueur maklum awi guluntungan galade katurug-turug luhur rada lewang. Tapi harita mah kapaksa we ting karayap nyukang lalaunan. Lebah dinya pisan teu pupuguh eta nu keur nyukang teh ting kuriding bulu punduk. Harita saden nu lempangna ti heula ayoh make rarat reret ka handap nenjo cai nu umpal-umpalan. Kabeh hilir menaran bendungan bisan kareret aya nu malang ciga catang nyangsang. Uluh pak itu aya catang nyangsang beh sisi lebar ka bawah palid mah ulang gusul heuranya pak lumayan we keur suluh engke hari balik deui ka dieu ulang gotong bawa ka lembur. Saden bari nunjuk jeung ngacungkeun oborna ka luhur ngarah rada caang. Nya mai nyajang geun kumaha urang Allah
lumayan gersuluh jam mah gunung-gunungit yang yang heula. Jawab Kuncen beri terus ngarayap mapai sisi wahangan moro kadeket bendungan. Kebenaran harita Kuncen teh mawa badog pek di pesat dina sarangkana maksudna mah rek dikadekeun ngarah babari ngaelna ka sisi. Barang kecek badog dihembatkeun na ari buringkal teh catang muka si horeng anu disangka catang teh gening lampit hoe bungkus bobontot. Meureun bieu teh meneran talina ka kadegu seseukeut bedog lampitna tuluy muka na ari gorehel teh tembong bodas menang meungkeut kalima nyungcung. Nye, beuy je. Ombak Kuncen beri luncat ka tukang adena reuaseuna keur nyebut eina oge mani cawerang. Yungan je, jatang mana oleng mamacang geuning. Itulah kaum dang bandi jeung saden oge harita mani ngajengho teu sangka didinya bakal manggihan kitu. Tukang wanian oge ari nenjo nu kitu mah ngadadak kukurayeun. Pakuncen oge sakitu kolot harita make lumpat ngaderegdeg ka girang. Kita tarajong bantu miheula ancang nadamar. Tutuluy dituturekeun guduaan kabawakeun lumpat ka girang. Sajaroning lempang katonggo mapai sisi wahangan harita Kuncen jadi teu heula malah awakna oge siga baseuh gesang badag gesang lembut bari ditambahan guci hujan. Geus poho kana tiung daun jauh deui bakat ku reuas mah geuning terus lempang ngageudig katonggo teu dipikir leueur deui. Teuing dedengean bakat ku sieun teuing nyaan kituna teh da harita hawar-hawar kadenge ti lebah tanggulan teh aya nu ngageroan dari pisan kadenge namah ti lebah pepeuntasan. Isilo, nah make harianun teuing eta rakit kaula bieu make diruksakeun. Gorowo kanana gitu deh mani sababara kali tapi geus henteu ditembalan deui komo ku Kuncen teu meunang ditembalan. Da cenah lamun ku urang ditembalan mah sok aya matakna kasararea. Pantes nyanyi meurang hujan sakieu gedena mana oleng salah malidkeun jelema anu paeh ngopenya. Cepak Kuncen gegelendeng ngutruk saja jalan. Maingan nyeuing nyajani kegemengan bae hajenya nyamanggal mabangi jeung hanu kicu bajunya jeung momongkong jelema gasalan. Ganjangna carita harita geus nepi kana palebatang kaloan nenggang dea adena bae nu kumpulan rapat raksasa wunggul di dinya teh harita manggeus lekasan tapi ari keung jeung puringkakna bulu punduk mah di lebah dinya teh aya keneh bae. Dasaurana bae ngaliwatan kanggon anu sanget mah komo cikeneh pisan didinya urut karumbulna siluman-sileman. Adu aya bae urut-urut dari ukna mah barau keneh meureun.
Karayap unggah karena sisi curug luhur. Ate bandi jeung Saden mani tutunggulan rada sieuneun ayeuna mah teu siga mangkukna basa munggaran asup kadinya. Sababarita mah wani sote bani teu nyaheun kana kaayaan di dinya nu sabener-benerna. Mitra kaum dangu, tapi harita mabongan geus yakin jeung sidik peuting kamarina oge kapan beak domba hiji ngan disesakeun rorongkong nawung gua tambah tanpa jirim ngan ukur sorana bae geuning anu eces kadengena. Maksakeun bae sieun-sieun oge arasup ka jero guha teu kaebat ka jero ukur cinutrung di lawang guha lalajo pakuncen keur neundeunan sasajen. Harita kacaangan kobor tina leungin Saden tembong jero guha teh manis sakitu nyang keredong caneomna uringgak bulu punduk nu di lawang teh muriding. Da eta mah waktu pakuncen ngukus bari babacaan karasana kuno nagog ngadagoan di lawang mani asa leuwir pisan mun konggang mah makerek ditaringgalkeun sagala rupa bongan lila teuing karasana. Komo meureun lamun nyahoeun si keneh dina tanggaloa mentas dipake rapat raksasa mah wa teuing bujurna oge milu harus disada. Kira 10 menit karek pakuncen teh anggeus babacaanana. Terus harita keneh oge ngajak balik ka lemburna. Bade kamana jalan Abah? Saden nanyakeun ka pakuncen bari leumpang ngarayap di luhur guha. Nya makin nanyakeun sangalalu pajang nya balik mah kana jalan ulu tadi deui bae. Jadi ieu mah eueuh deui jalanna. Moal dipegal ku bobongkong di palebah Sanggulan Nusali. Sungan we geus nyingkah tidinya jang. Kumaha upami aya keneh di dinya bah? Kapan tadi oge nyangsang dina tanggulan? Nyaha ujang sieun. Itu malah Abah kumaha tadi? Paling mani pangheulana lompatna oge. Mun Saden rada seuri koneng. Abah mah lain sieun jadi majang ngan luas nyasugan teh jadang nyangsang. Loba kuncen bari seuri. Naon benten Abah? Sieun sareng reuwas. Aya bedana saeutik tapi gede jang hal dina mah sabab leuwas mah can nepi kana tahapan sieun. Kale kaget ku henteu nyangka. Upami kagebah mah leuwas namina nya bah. Upami lumpati paparetot mah sieun. Ceuk bandi milu nyarita bari mesem. Ajunya anu bae kitu masong bisa ngajak paeh jang. Nyu majak lamun mangian anu kitu. Lamun pek nanya ulah sok dicemahan sabab bisa-bisa patukeun jaliwala. Ae kutan teh kitu bah. Bandi nanya bari nyiap leumpang na rek miheulaan. Kunaon ujang ece? Mung bakuncen bari ngaliuk ka tukang. Titi dicoledat cukup bah. Jawabna Idra idi lagis meh deket kana lebah pepentasan teh ya.
Cana naon oge bulu punduk mah geus miheulaan cengkat. Tetembangan kadinya Kang Saden. Mong bandi nitah tembang. Tambah keung gerak. Ari bari tetembangan mah. Gunaon Jang? Lagu naon bae lagu nama kadinya. Lagu Durma aja Jang. Ngarapantes baranti tarung curit di medan laga. Saden baris euri. Nya ajuh gajinya. Pakuncen ngarageman kanu rek tembang. Lagunya kudu dibelokeun ngalahan neuceun. Tuh tiasa bah lagu beluk nama. Nya beg. Kumaha ujang bae kalinya. Malinu gugusi bah. Kalinya pek beluk teh. Wish. Bulu-bulu pulung. Bae kalinya. Ge atuh. Ulang balik inget-inget solak guguritanana. Tata silap deui bah. Lami teuing tara tembang wawacaan teh. Da eta buku wawacaan di zaman kibari mah. Teu bari saeun ngarangna atawa teu bisaeun tembangna. Pok-pok atuh bisi kaburu tepi ka pepuntasan weh engkeh. Ceuk bandi nita. Atuh. Lagu mah polos we nya. Gerayeul lumayan bae tambah ulah keung teuing. Harita keneh oge Saden tuluy tembang laguna Durma. Teguh tanggoh yang harapan mahal beas. Amo mundur saeutik lewang teu bimbang. Ngan asal barang hakan. Lamun duitna saeutik atuh kapaksa. Meuli beas di mistik. Rek di letter rek di kilo ge sarua. Kemahi ganti kuhui ngarah rada murah. Lelus oge wayahna jeung kibatan henteu manggi saaya-aya. Tigareus tambah beuri. Oleh waing. Ceuk Pakuncen ngalokan. Mitra kaundang ari lembang bari tembang mah. Di teu karasa pisan harita geus ngaliwatan bebeuntasan. Beres tembang ngarelieu ka tukang. Ciga aya anu keur ditumpakeun kana kuda. Di belah ditu malah tembong namah make diobeng ku gorila 2. Kuduna ge kuda belang. Yuh, momonggo nganyu janjinya. Ayeuna mah geus dicumpakeun ganyang kuda Jang. Yuk bulu-bulu lempangnya aja. Mung Pakuncen bari miheulaan leumpangna. Kompor mah ti tukang silo Kang. Cek bandi bari nyiap leumpangna. Mitra atuh Saden harita mah jadi pangpandeurina. Leumpangna tinggara di rurusuhan da sieuneun jurig nu tumpak kuda belang. Dasar Saden mah bangor. Majar maneh teh tambah keung cenah. Tuluy tetembangan deui laguna teh lagu anggur. Kejang ngalaan calana. Ngitung bisul bari ngaruruan laki. Bisul aya 3 likur. Nu nyeri diusapan. Teu karasa tuluy mapai kana bujur. Dicabak aya caian. Mana horeng kapacirit. Meuleun we. Bae ceuing ngakanyuhi boleh Jang. Ceuk Pakuncen nambalang di hareup. Harga beas. Tamistik bah. Sababna bari seuri. No bener atuh tembang teh Kang. Cek bandi rada seuri koneng. Ngadengi guguritan tembang. Mani asa galendreung teuing meureun. Atuh ayeuna mah
rek tembang kinanti jemplang panganten tambah keung di jalan baru susui ngatu lempangna bari tembang mah tepuguh Mitra harita nu lempang gandoran darek ngadengekeun tembang saden lagu jemplang panganten oleh nyawe ayeuna mah rada geunah kadengena teh tambah sorana harita mah kumanehna mani siga dienyakeun pisan basisir nyolor ka laut sing nyandung pupuden ati lir bungkus mawang karapa nyarap na untung anaking ngadeuy ngarambat tangkalna mangka sing waluya diri yuni gagang kembang kawung walagri jasad jasmani ngarumpul di awang-awang segala cocoba nyingkir buah kalayar silibna muntang kadat maha suci ulili wow aing cepak kuncen ngalokan deui ti hari jeung gajang saden je boga peupereunian anak geuning mayan we bah oleh-oleh di pasir oja eta teh coba bisa den bari seuri atoh pedah geus dipuji wah ajana alus sora jeung bisa tembang kitu oge Kang saden mah moal bisa asup kana radio mong bandi dua pisan jeung kuring bener Mitra jeung tukang ngadongeng orang teraskeun nya yang kapan siang kitu aja nya eja solai nya yang saden je mong bakuncen siga anu manghan dieulekeun atuh da gede teuing ari diasupkeun jeung awakna kana radio mah bah amuradul meureunannya sarua tah jeung anu ngadongengna nya bah jawaban di bari seuri bungguh we aduh alilek asup jeung badan gasalna mah moal asup ceuk pakuncen bari nyerenge aduh anu asupna oge ngan sorana wungkul lebar manis sakitu tandesna jeung halimbuna eta sora teh Kenaon mah, cara dibayar di zaman kibalik mah ngan ngarah sohorna wungkul boro-boro karek tembang kitu sesorangan dalasan diwara oge tara dibayar bah ngarah pamuji wungkul mah keur naon lah gunanya kitu yang abah mah karek nyaho panyantra je gede we bayaran anak mah tukang main sandiwala dina radio aja mana holeng sandiwala lalakon ngege culuknya jang ceuk pakuncen bari gogodeg heraneun meureun ari bari ngaromong mah teu karasaeun deui harita teh geus narepi kalemburna Mitra waktosna parantos teu kabuyeng Mitra mohon hapunten tina samudaya kalebatan kagirangan kaluluputanana pamugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos satia manjona ngadangukeunana pokona mah tina ngarejongna tina dongeng-dongeng Sunda anu ku emang
dipangnyandakeun atanapi dipanggaleukeun. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbeubeurah kana mana, sing janten bang baluh kana pikiran sareng kana golebuna. Hatur nuhun kasadayana mang mah urang kieu geningnya. Tetiasa direka-rekana, tetiasa suarana oge mung saaya-ayana. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Ieu mah mung hiburan we, muhun hiburan hungkul. Da ngadongeng mah teu tiasa mang mah nya. Nunah kasadayana dicekapkeun wae insyaallah enjing dilajeng deui. Hatur nuhun pabeulit ieu aing geus ngomong kieu teh. Hatur nuhun kasadayana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.